كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقام المحمود الذي يثبته فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluargana oge para sahabat-sahabat narau para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid wabil khusus ka kersana kiai sejuta umat turun jadi 100 umat naik deui 500 umat temperatur encan memenuhi masih nganggang nih sebabnya nah hatena yang jadi DPRD udang doakeun ulah kena jadi DPR lah amin mudah-mudahan panjang umurna panjang jodona ditambah deui jodona
Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Kiai anu ti Bogor besan kula haladir di dieu teu perlu kula disebutkeun ngaranna, mudah-mudahan dipasihan kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali manusia anu aneh, anu tadi tas mazihan mau izo hasanah kumis tipe Sidina Umar pangawakan morpingis Habib Abdul Razak mudah-mudahan orang milu di handapun bendera Kangjeng Nabi orang diiring ku para zuriatna, didorong ku para ulama-ulama, orang di tengah-tengahna berangkat menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj nu kusim kuring dimuliakeun, ketuana, sekretarisna, termasuk sesepuh kampung Cilongok nu tadi nyarita Ambalaya. Mudah-mudahan bisa ngarobah hirupna nyana jacaknya na keneh pan tadi. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu kusim kuring dimuliakeun. Lamun tadi urang ngadengekeun kiai urang luar biasa, maka bahasa anu rapih didukung ku ilmu anu luar biasa, pengalaman anu pohara, urang tercengang ngadengena suara anu lantang mendukung karena perjalanan dakwahna di kampung ke kampung, di kota ke kota, bahkan geus lintas negara nyana, sanajan kakarak datang ke Korea jadi usir deui. Bahasa anu lantang kula mah tetep bae make bahasa kula, make bahasa Sunda. Mun tadi heuras kula leuleus, lantaran mun heuras kabeh moal beres, leuleus kabeh sarua. Akibat tina hiji heuras hiji leuleus timbullah Zainuddin MZ. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula moal nyaritakeun Isra wal Mi'raj lantaran unggal peuting masyarakat geus nyaritakeun Isra wal Mi'raj jeung kiaina, tambah tadi ku kiai urang luar biasa. Kula malah dek nyaritakeun planet bae, sebab urang aya di planet bumi. Ternyata lamun urang mengkaji tina gugusan tata surya, sempalan matahari ieu terjadilah 9 planet. Nomor kahiji planet terkecil ialah Merkurius, kedua Mars, katilu adalah Venus, kaopat bumi, kalimat Uranus, kagenep ialah Neptunus, 7 Saturnus, 8 Jupiter, 9 Pluto. Catat. Capek nyaritakeun Isra Mi'raj unggal peuting, mending ieu bae urang nyaritakeun ilmu astronomi. Planet anu terdekat ke bumi ialah bulan, 24 juta mil. Planet terdekat ke matahari ialah planet Merkurius, jarakna 36 juta mil. Selanjutnya ialah Venus, 67 juta mil. Bumi ke matahari ialah 93 juta mil. Bumi urang mun hayang nyaho ka matahari 93 juta mil. Kemudian setelah bumi ieu adalah Jupiter, 142 juta mil. Mars ialah
jarakna ke matahari leuwih jauh tibatan Jupiter, nyana eta adalah 847 juta mil. Uranus 1780 juta mil. Neptunus ialah 2790 juta mil jauhna. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun bumi bae ge ieu kagedean bumi leuwih gede tibatan camat. Hulu camat sagede pereup, tapi bumi wah masya Allah luar biasa. Tapi hulu camat nu sagede kieu perebut bumi, termasuk lurah ya, kapolsek gitu kan lah ya, jeung kiai-kiai na si horeng. Langit masya Allah, urang sok ngadengi ti para kori didengungkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim, was-samaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Kami nu agung geus ngadamel bumi, geus ngadamel langit. Was-samaa banainaha biaidin, ku kakuasaan kami nu agung cek Gusti Allah. Wa inna lamusi'un, kaula anu ngalegakeun langit moal aya nu nyahos sahuntu-huntu aja. Wal ardha farasnaha fa ni'mal mahidun, kami ngemparkeun bumi. Nu urang Cikupa, urang Bojong, urang Jakarta darariuk di dieu karena ngampar. Wal ardha farasnaha fa ni'mal mahidun, pang bagus-bagusna anu ngamparkeun ieu eueuh deui. Lain presiden, lain Amerika, lain Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah ulah kasasaha atuh, langit nang nyieun aing nu sakitu gedena, bumi nu sakitu luas dan nang nyieun aing, nyang nyieun aing fafirru ilallah. Ka Allah bae maneh teh lumpat, ka Allah bae maneh teh sieun, ka Allah bae maneh teh taat. Ulah kasaha-saha lantaran langit nang nyieun aing, bumi nang nyieun aing, fafirru ilallah. Lamun ku urang direnungkeun eta 7 planet masya Allah anu luar biasa. Di luar planet Bima Sakti nu 9 masih kana aya planet-planet anu lainna diketemukan ku ahli astronomi Amerika aya 300 juta. Ayat 300 juta planet bintang masih keneh di luar eta aya keneh planet-planet lain. Teka ukur ku Amerika ge ketika satelitna dimantapkeun ka ditu ka alam nu itu, alam nu mana? Nu itu we lah pokona mah. Ternyata wah planet-planet aya anu 2 kali lipat bumi, aya 2 kali, aya nu 10 kali lipat bumi, aya nu 100 kali lipat bumi, bahkan aya nu 1 juta kali lipat bumi gede. Nah planet mana eta? Lamun kanyahoan camat pindah ka ditu, desa pindah ka ditu, kajen kukumaha ge paweha maning jadi gubernur di ditu bae. Lantaran teu bisa ka ditu atuh maning jadi gubernur di dieu. Kelah ulah ka surak sia. Ieu urang carita planet, masya Allah luar biasa. Lamun paweha mungkin baheula pernah sekolah di luar negeri, di Amerika, mungkin di Belanda. Pak Ismet baheula nyaritakeun pernah ke Amerika, ke Belanda, ke Australia. Mun Habib Rozak mah lintas Jakarta, Betawi dan Cilongok doangnya mah. Teu nyaho ka mamana deui. Namun Kiai Haji Zainuddin MZ cuma sekedar keliling Indonesia nu kanyahoan ku urang dengan motif dakwah. Komo ketua urang mah paling jago ka Cisoka. Deuk ka mana ka Cisokana? Rahasia perusahaan. Mal dibejakeun tah mah kokoprak ajur. Tapi Kangjeng Nabi masya Allah lalampahan teh lain sakadar ti kota ka kota, ti negara ke negara, tapi Kangjeng Nabi mah lintas planet, bumi, langit. Saha tandingna? Teangan tandingna. Amerika datang ke botak sariawan moal bisa.
nyana hayang nandingan Kangjeng Nabi Apollo ditayakeun ka bulan wallahu alam bener wallahu alam henteu lantaran di urang astrono anu kaditu ditayakeun ku nyana ternyata cak nyana aja bohong urangan seukur dibobohong doang tapi memang ahli falak menyatakan seperti eta rek percaya rek henteu ternyata hanya sakikituna doang tapi Kangjeng Nabi mah mulai ti planet bumi sampai ke planet langit 1 2 3 4 5 6 7 sampaikan ke malaikat Jibril ya teu bisa ganter datang ke Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha datang ke mustawan kali itu eusina hasilna tadi teh anu ku kiai urang dicaritakeun salat unggal Rajab dicaritakeun salat tapi ieu nu berubah teh nu berubah ngan duaan doang di Cilongok unggal Rajab salat gualak bapana lamun mantas Rajaban tolol sia ka anak salat sia aya nyana hees eta di Cilongok tapi aslina urang Cikupa pindahan nama ti Brebes Masya Allah iyalah Kangjeng Nabi kok Kangjeng Nabi bisa bersih istimewa amat eta Kangjeng Nabi bisa hiber ke Kangjeng Nabi urang ngaranna saha eta bisa hiber kitu ngaranna teu asing deui Muhammad kapan di Cikupa ge aya ngaran Muhammad ja teu bisa hiber di pasar Kemis ngalidak Muhammad teu bisa hiber tatangga Kiai Zainuddin MZ ge Muhammad sarua bae boro-boro bisa hiber pugu naik beca ge teu bisaeun kunaon eta lantaran beda Muhammad nu itu jeung Muhammad anu aya di Cikupa mah Muhammad nu itu mah teu pernah nyaho kartu QQ beda coba Kiai jelaskan kok eta istimewa amat Kangjeng Nabi bisa hiburan gitu lintas planet hitung hurufna mumpung aya ketua ye lantaran ketua sok utang hitungan nya nama beda ngitungna anak caraka atuh tamajang berhenti main bola hajatan calon lurah calon bupati gubernur ge ulah tah mah situ mah bahaya tah mah situ nah tegetkeun ngajina urang ulah nyaritakeun Isra nyaritakeun naktu bae lah Muhammad teh hurufna 4 hiji mim kadua ha katilu mim kaopat dal nah iya engke kurang dihitung hiji-hiji naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran naon sababna ieu di modalan ge ieu haduh hancur-hancuran bae naktuna teu akur naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui ieu kurang kumaha kondangna Kiai Zainuddin MZ nyandung mah ampuneun ngeuneuh mamin sakitu gendutna pelebah nyandung waduh no teu bisa ceknya na Haji Agus Salim doang anu tamatnya na ge ngan 2 doang nya na ge katilu mah kokoprak ajur deui bae hese belum ngaran urang robah abeh barisan nyandung cak awewe sial ya Kiai ulah waka tenang heula awewe kalem heula kayak dihitung abeh hatena leuleus Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun coba mim adalah kalamanun 40 naktuna ha 8 coba sekretaris 40 jeung 8 sabaraha 48 tambah mim deui 40 48 jeung 40 sabaraha 88 jeung dal 4 jadi sabaraha 92 cokot puluhanana 90 cokot hijianana 2 nu 90 eta adalah rubul falakiyah rubud dairatil falakiyah lamun urang ngaji falak ieu bumi dibelah 2 ngaranna garis khotul istiwa mun di luhur ngaranna madarul i'tidal belah 2 nu hiji ngaranna shimali nu hiji ngaranna janubi aya rumusna dina ilmu falak afhamtun maysarhun yunjahun nusar agasun sabsunjun burujun shimaliun April Mei Juni Juli Agustus September burujna adalah shimali kaler agasun sabsunjun ok mizun dop akzun deskauzun janjatun pedaltun burujun janubiun nah iya adalah bagian kidul
cekolot baheula mah budak mah tepe di kidul beas mahal ya. Cilongok bari teu nyaho beas mahal, nu penting mah dahar bae dek maling dek naon sabodo. Geus teu main hitung-hitungan bari mah. Nah, Kangjeng Nabi 90 belah dua kuari jang masyrik jeung maghrib saparapatna ngaranna rubul falakiyah. Rub'ud dairatil falakiyah, seperempat dunia bangsa falak, al maj'ulah litajalli asraril awqatil ubudiyah, pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, disebutna goyatul irtifa. Lamun geus goyatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah goyatul irtifa. Didinyalah dina falak eta direrubu pikeun nganyahokeun sanah tahun, pikeun nganyahokeun syahar bulan, pikeun nganyahokeun usbu, pikeun nganyahokeun poe, pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting, pikeun nganyahokeun jam, pikeun nganyahokeun darajah, pikeun nganyahokeun menit, pikeun nganyahokeun sawani, sekon dan lain sebagainya. Iyalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu didinya aya khoetna. Nu dua tadi tinggalin 2 kali 90 berjumlah 180. Lamun geus 180 derajat tikungan maut malodar kabeh di dieu. 180 derajat ialah jungjunan urang nu mantak bisa hihiberan teh lantarannya nama goyatul irtifa diciptakeun ku Gusti Allah. 2 kali 90 manehanana 180 derajat ndeka mamana ge babari lantaran langit nangieun Gusti, bumi nangieun Gusti. Sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim engke dina kiamat cak Gusti Allah leutik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Poe kiamat mah bumi teh tah segede roti buatan WH tadi. Dibulak-balik Amerikan teu teh si roti. Mun aya lapar bae kajen kukumaha ge. Dibulak-balik. Dunia teh leutik. Cik Gusti Allah teh ada ka mana sia camat? Beres henteu urusan kecamatan Siamat. Kapolsek beres henteu di kecamatan Pasar Kemis aya pamalingan sabaraha? Aya rangda leungit sapeda geus dibere deui tencan. Geus cek Kapolsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kenapa ya habak kadeulehan ku Gusti Allah. Dek lompat ka mana siarah, dek lompat ka mana sia bupati, dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin, dek ka mana sia Kiai Uci didelekeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah. Masyaallah leutik yatakaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi suprah. Dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakicep sakieu sadampaleungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha takabur keneh bae leutik jasa urang. Nah cek Gusti Allah wassamawatu matwiyatum biyamini, langit bakal digulung ku kaula, wal ardu jami'an qabdatuh leutik, wal ardu jami'an qabdatuhu wassamawatu matwiyatum biyamini. Lah dek dirusak samenit. Nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak samenit engke mah komo kiamatna. Nah kasimpulanna Kangjeng Nabi ieu adalah rubu. Mun dicaritakeun mah panjangna luar biasa. Ai rubu teh jang ukuran barometer. Ieu teh jam sabaraha bisa make rubu, ieu teh waktu jam sabaraha bisa make rubu. Didinya bakal kanyahoan waktu teh tulung usamsi muncul panon poe jang waktu salat isyraq aya didinya teh, kemudian duha sugro, duha kubro, ngalengkah saeutik goyatul irtifa. Na ieu teh aya zillul istiwa waktu zuhur, naik deui ka ditu waktu asar, naik deui waktu